Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu sareng menang naon alfitru buka puasa limusafirin pikeun jalma anu musafir saparokosrin tegesna lelempangan anu menang dipake ngosor salat wa illam yasukko sareng sanajan henteu ngamasakatkeun alaihi ka itu musafir naon saumun puasa wali maridin sareng menang buka kajalma anu gering wahamilin sareng jalma anu hamil atawareuneuh wa murdiatin sareng jalma anu nyusuan yasuku anu masakat atawa payah itu puasa alaihim ka itu nu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan masyaqqatan kalawan masyakat latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun itu emak aya alfitru ka hareup latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun atawa ditanggung naon alfitru itu buka puasa wayajibu sareng wajib alaihim ka itu anu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan naon alqadau ngodoanana itu puasa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin.
khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Sadaya dilajengkeun berkah Fatihah kangge anu tadi ngantunkeun buktosna Kang Kuliman pamudah-mudahan anjeunna mautna husnul khotimah, ditampi iman Islamna, dicaangkeun di alam barzakhna, oge disimpen dina sapalih tina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 43 kantun wa yajuzu al-fitru lil musafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu sareng menang naon al-fitru buka puasa limusafirin pikeun jalma anu musafir saparokosrin tegesna lelempangan anu menang dipake ngosor salat. Wa illam yasuqqa sareng sanajan henteu ngamasakatkeun alaihi ka itu musafir naon saumun puasa wali maridin sareng menang buka kajalma anu gering wahamilin
sareng jalma anu hamil atawa reuneuh wa murdiatin sareng jalma anu nyusuan yasuku anu masyakat atawa payah itu puasa alaihim ka itu nu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan masyakotan kalawan masyakat latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun itu emak oh aya alfitru ka hareup latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun atawa ditanggung naon alfitru itu buka puasa wayajibu sareng wajib alaihim ka itu anu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan naon al-qada'u ngodoanana itu puasa wa yajibu at-tabitu tasnya cekap halaman 80-nya berat 78 ngan henteu sabegitu nulumaku tah eta nulumaku jajaran kaopat atos kapendak halaman 78 jajaran kaopat nulumaku dimenangkeun buka dina bulan Ramadan lumakuna sakosoreun najan som ngadaratkeun anu gering dimenangkeun nu kereuneuh jeung nu nyusuan mun saom teu kadugaeun menang bocor bulan Ramadan ngan manehna diwajibkeun kudu qada bulan sejen mun qada leuwih sataun ku saemmud ditambahan terus asli nama samudnya ngan diurang we di Sunda emudnya
mad jadi emad. Keun we lah. Si Kiplik. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun dina pasal puasa bulan Ramadan. Sabada kamari dicarioskeun bahwa kewajiban puasa bulan Ramadan teh pikeun jalma Islam anu mukallaf. Mukallaf teh baleg jeung boga akal. Maksudna akal goriji ya. Akal goriji teh anu bisa ngabedakeun antara nu alus jeung nu goreng secara adat. Lain akal tobi'i, akal tabeat. Ari akal tabeat mah ayana di sato. Ari sato mah henteu naon henteu goriji sapertikeun anjing di hareupeunana aya tai jeung duit bakal milih tai. Eta tobi'i nya. Milihna teh kumaha watekna we kitu. Ari urang mah goriji. Mun disuguhan sapiring tai jeung sapiring cucur milih naon milih cucur nya. Terus eta baleg nya boga akal. Teras kamari teu sah puasa ti jalma anu haid jeung nipasnya. Ngan peda sanajan teu sah puasa anger eta jalma haid jeung nipas aya kawajiban ngodoan. Ta ayeuna salajengna wa yajuzu al-fitru nyarioskeun menang bocornya, lamun bahasa lemur mah bocornya. Bocor teh atuh bulan puasa batal atawa daharnya nginum naon we. Menang ye pikeun saha sugan urang atuh aya nya di dieu. Ameh teu kudu puasa wae engke. Wa yajuzu al-fitru hiji limusafirin. Atawa mun diidopatkeun, ari idopat teh disarandekeun macana limusafiri sapari kosrin. Masalah maca eta mah. Menang batal puasa pikeun jalma anu leuleumpangan atawa lumaku. Ngan pedah lumakuna teh saparo kosrin aya sakosoreun salat. Sakumaha sakosoreun salat teh da urang mah ari ngosor salat teh lamun keur jarahnya osok dijama osok dikosor. Sanajan sakapeung mah asa teu salat eta teh da teu biasa teh nya. Jalma anu lumaku leuleumpangan lalampahan bari jarakna aya sakosoreun salat eta teh meunang ngabatalan. Intina mah mun rek dahar meunang dahar, mun rek nginum meunang nginum bari teu doraka. Sakumaha ukuran sakosoreun salat teh? Panghandap-handapna 70 genep kilometer 70 genep kilo atawa nu biasa mah 80 aya deui nu nyebut 80 kilo. Kumaha cenah urang meureun lamun mobilan tetumpak mobil atunya atawa tumpak motor meureun kumaha piraku di meteran. Maju saeutik meter sameter sanes kitu maksudna nya. Da sok aya ieu jarak ning dina naon di jalan. Mun ti Cineam ka Pamijahan sakitu kilo atawa lamun nu gaduh HP makan lamun HP dicanak teh aya di dinya teh urang teh geus maju sakitu kilo, urang teh geus maju sakitu lengkah jadi apaleun gitu tah kadetek.
Lamun lumaku aya 70 genep kilo pangsa eutikna atawa nu standar mah 80 genep kilo nya eta nu standar, maka eta teh meunang ngabatalan. Bari can beres ieu teh ngan saheulanan meunang ngabatalan, alias lamun teh mah barang dahar atawa nginum teu doraka. Sapertikeun mana ye ka mana ka Jakarta ya. Ari ka Pangandaran mah asana ngan 30 kilo ka Jakarta nu jauhnya atawa ka Banten. Tah eta teh lamun ngabatalan di jalan teh da sok aya wae nu dagang ya meunang eta teh. Lain wajibnya meunang bisi arek sok ngan teu doraka gitu. Ulah arek barang dah luak lieu kalau aya nu weuh. Kumaha mun ka Batu Karut? Eta mah deukeut nya teu meunang ka Batu Karut mah atuh, atawa ka Cineam atawa ka Tasik teu meunang sabab eta mah deukeut nya. Gambaranana bi ayyakuna tawilan wa faraqo al imrona, perjalananana teh anu jauh nya, jauh teh ceuk tadi batasanana aya sakosoreun salat. Maksud sakosoreun salat teh lamun urang menuju ka Jakarta dihitung jarakna teh aya sekitar 80 genep kilometer ya. Meunang ngan peda mangkatna qoblal fajri, kudu memeh subuh. Jadi berangkat di tempat rek inditna teh kudu memeh subuh, memeh fajar sidik. Atuh sanajan perjalananana jauh ka Jakarta, ka Banten, ka Lampung, ari mangkatna isuk-isuk mah teu meunang ngabatalan ya. Ari inditna isuk-isuk mah inditna kudu janari nya, memeh subuh lah atuh. Mun subuh jam 5 teh inditna jam 5 kurang 2 detik atunya. Bisa meureun kitu nya, asal ngalengkah we ti imah kajan dilila-lila teh beulah di jalanan. Tah eta syaratna teh hiji, syaratna teh perjalananana aya 80 genep kilometer lamun dihitung teh. Nu kadua berangkatna kudu memeh subuh. Tah eta pang-pang nama memeh subuh. Kumaha lamun mangkatna teh pas subuh teu meunang nya. Komo tah subuh mah, komo isuk-isuk mah, komo jam 7 nya teu meunang. Maksud teu meunang teh kieu, jadi ku ngabatalanana doraka. Lamun teh mah memeh subuh mah ku ngabatalanana henteu doraka. Kitu bedana tehnya. Jadi lamun rek mamangkatan jauh bulan puasa kumpul di hareupeun madrasah jam 6. Tah urang initna we ti ditu jam 5 kurang kajian diapai-apai leuleumpanganan tapi ucum tidinya initna jam 5 atuh asna bae ka dieu jam 6. Nu penting ti imah geus berangkat, lamun rek diakalan hayang batal nya. Tah tos katosnya afadahu ma afadahu ar-Romli kitu kasauran Imam Romli. Wadzalika binasi wal ijma, kitu saur nas sareng ijma. Duna sapari kosirin teu meunang ngabatalan puasa lamun teh mah perjalananana deukeut. Maksud deukeut teh teu aya sakosoreun salatnya. Lamun teh mah anggap we sakosoreun salat teh panghandap-handapna 70 genep kilo atawa nu standar 80 genep kilo. Heg urang teh inditna mah inditna memeh subuh ngan ternyata jarakna teh ngan 70 kilo atawa 75 kilo nya, kurang 1 kilo deui. Teu meunang nya, kajaba urang dituluykeun ka itu leumpang ka mana we asal jadi 70 genep kilo.
teu tiasa lamun perjalananana caket. Wasaparin maksiatin atawa jauh-jauh nama ti dieu teh ka Banten nya anggap ka Banten teh 100 kilo berarti leuwih tah sakosoreun salat berangkatna memeh subuh jarakna 100 kilo tapi saparna sapar maksiat leumpangna leumpang doraka teh sapertikeun kumaha sapertikeun ari jarah memual mungkinnya sapertikeun rekreasi rek ka pantai carita di Banten di ditu ari diukna teh lalaki awewe bari lain salaki pamajikan kan eta teh doraka nya dosa sanajan jarakna jauh tapi lumakuna dosa eta oge sami teu meunang ngabatalan puasa teu meunang dibatalkeun tegesna lamun ngabatalan teh doraka ari jarah mah awewe wungkul lalaki wungkul dina nyana ge eueuh deui jog nya asalkeun ulah kumaha we gitu asal diuk wungkul mangga eta wa kulli ma la yubihu al qasra apa dadzalika Ibnu Hajar intina leumpang ai sapar teh lumaku nya sapar teh lain bulan sapar teh lelempangan lumaku iinditan asalkeun jarakna leuwih ti 70 genep kilo atawa 80 genep bari lain dina doraka leumpangna teu doraka pas nepi ka ditu oge teu doraka ari indit ka pantai Banten di dituna ti dieu ge niatna rek ngabuburit bari ningali turis keur moyan eta mah doraka teu meunang nya tegesna mah doraka ku ngabatalkeunana titik. Tapi da urang mah kuat sanajan ka Banten di jalan teh henteu lapar kuat we urang bada geus biasa kumaha tamun kitu wa illam yasuqa alaihi asaumu sanajan di jalanna henteu lapar henteu haus teu dahaga ngaran-ngaran perjalanan jauh bari mangkatna ta subuh bari teu doraka mah meunangnya duh ieu teh urang mah henteu lapar mah karena bus teh di ditu di Jakarta ngan ningali kagigireun itu dalahar ngadahar nu puyuh orang ge miluan we mangga teu doraka sanajan teu lapar sanajan teu haus naon syaratna hiji perjalananana jauh aya sakosoreun nomor kadua mangkatna memeh subuh nomor katilu lain perjalanan anu doraka mangga bade mah ngan ari alusna mah anggar we tahan we komo ari teu lapar mah nya kacape-cape engke kudu naon kudu ngodoan nya urang teh geus puasa satengah poe ningali batur dahar milu dahar engke anger kudu ngodoan nya lebar sare we na mobilna nya mana wa illam yasuqu alaihi as-saum atu mafhumna falau asbaha muqiman summa safaro fala yuftiru li annahu ibadatun ijtama'a fiha as-safaru wal hadaru faghalabana al hadaru ieu mah tadi tos dicarioskeun atuh sanajan perjalananana jauh aya sakosoreun di jalanna henteu ngalakukeun doraka tapi lamun mangkatna ta subuh mah anger teu meunang dibatalkeun. Naon sababna? Sabab poe eta dimimitian ku mukim. Ari mukim teh cicing di lemur. Ari nu tadi mah sapar wungkul gitu. Init wungkul, leumpang wungkul. Ari ieu mah mun init jam 6 atawa setengah 6 atawa jam 5 ge ayeuna mah geus leuwih subuh teh nya. Setengah 5 subuh teh. Ini jam 5 teu meunang eta oge saminya anu jadi patokan mah mangkatna kudu memeh subuh jam 4 atunya mangkat di imah tapan subuh teh salat heula di dieu
Tos. Wa qala al-Mazani yajuzu lahu al-fitru kiasan alaman asbaha iman. Aya ye kaul kadua. Meunang cenah cek kaul kaduanya. Menang cenah masing init isuk-isuk ge ari jauh mah perjalananana. Dikiaskeun sapertikeun jalma anu gering. Nu gering ge engke dipayun meunang lamun geringna masyarakat ngan keur pegangan urang mah sakira-kira mangkatna ta subuh mah tuluy urangna kuat nahan ulah dibatalkeun sanajan perjalananana jauh sanajan teu doraka. Titik. Wali maridin nomor kadua anu meunang ngabatalan teh nu meunang batal jalma anu gering tapi geringna gering anu masyarakat anu ripuh anu pupuasana teh kalah beuki ripuh atawa kalah lila cager. Contoh bulan puasa gering dipariksa ka dokter, ari ku dokter teh dibere obatna sapoe 3 kali ngadaharna teh. Ari 3 kali kan pasti aya berangan nya, moal mungkin tas magrib jam 11 peuting tuluy pas saur, moal mungkin nya pasti aya berang. Geuning obat mah sebelum makannya setengah genep tuluy naon jam genep kakarang ngadahar tuluy lohor tuluy burit atawa aya nu tiap 8 jam sakali nya 8 kali 3 2 opat nya lamun nu 3 kali tah bari geringna teh ripuh eta mah meunang ngabatalkeun nya teu doraka. Ari gering nangan ukur salesma mah atawa rieut atawa muriang ya anu kira-kira ku ditahan ge bisa komo nyarari awak pedah tas babad mah isuk-isuk babad nepi ka lohor. Ari pas mulang aduh ieu asa nyarari awak inget baheula keur ngaji meunang nu gering batalan teu meunang eta mah nya ari gering kitu mah ieu mah gering anu mantak masyakat anu ripuh anu lamun ku teu dibatalkeunana teh bisa-bisa beuki ripuh beh dituna maot menang anu gering. Wa hamilin jalma anu reuneuh eta oge sami nya meunang tapi lamun bener-bener teu kuat nya atawa karunya kajanin naon we alasan ieu mah pamunut nanti lah nu di jara teh ngaran pamunut dede uteun hayeungan mam siang-siang ieu mah eta mah alasannya sok dijieun alasan ieu mah kahoyong dede uteun bukana sareng martabak telur anu jauh teh apaan teh dieu mah nya ari gering kitu mah nya intina mah geringna ulah dijieun-jieun ya. Tapi laparna ulah dijieun-jieun jalma nu hamil. Wa murdiatin anu nyusuan. Nu nyusuan ge sami meunang ngabatalkeun komo lamun teh mah ku puasana teh asina teu kaluar. Ieu teh lamun puasa teh teu bijil cai susuna karunya ka budaknya. Tah eta meunangnya. Tapi lamun kieu mah awakna cager ngan leuleus-leuleus biasa jiga nu puasa cai susuna bijil eta mah doraka nya. Ngabatalkeunana ge. Ta ieu nu tilu teh mana gering jalma reuneuh jeung anu nyusuan geringna teh yasukku aji asaumu alaihim masyaqqatan latuh tamalu alfitru. Lamun nu gering teh mah gering anu teu bisa jadi cager nya lamun henteu buka mun teu batal. Anu hamil ripuh anu mana karipuh ieu teh leungitna teh ngan ukur ku dahar atawa ku nginum.
atawa ku ududnya sugan aya nu hamil. Ripuh ngan lamun udud we sakanyot jadi jag-jagnya sok rupa-rupa ning ari nu hamil mah nya. Tah eta ge sok meunang lah nya. Atawa nu nyusuan ripuh ngan kudu ngaletak naon kudu ngaletak teh ucing ke bina-bina nya. Ngaletak sakaroko contohna teh nya lamun teu ngaletak teh lulus eta teh. Cai susuna teu bijil ngan lamun ngaletak sakaroko jadi jag-jag cai susuna normalnya. Aneh kan nya. Tapi da aya eta teh. Mangga ya meunang. Jadi mah bahasana teh au masaqatan tubihu atayammuma lamun nu gering teh mah nepikakeun teu bisa wudu bisa na tayammum berarti geringna teh anggahota wuduna luka ieu kaduruk atawa kumaha nya meunang eta teh. Tinggal dikira-kira we lamun urang gering cik urang geringna ieu ripuhan teh. Cik urang teh ripuh ieu mah sanajan rieut sirah nya kan aya rieut sirah nu ripuh naon vertigo nya migrain. Naon migrain teh? Sakit kepala sebelah nya. Jadi ari-ari sabelah mah leuwih nyeri biasana ditanggung kuduaan ieu ku saurang beureun kitu nya. Jadi leuwih nyeri tah nyeri huluna teh migrain vertigo. Mun duanana mah dibagi dua jigana nyerina jadi leheung. Meureun eta mah nya. Tah lamun ripuh mah sok wae nya dahar nya. Titik wa yalzamu kullu mutarakhisin bil fitri niyatu tarakhus ngan lamun teh mah rek ngabatalan rek batal niatan ieu teh karusohan ieu teh kamurahan ti Allah. Henteu kudu niat abdi dahar karena kamurahan ti Allah teh kudu kitu nya. Maksude urang ge pas ek dahar teh ieu teh kamurahan ti Allah, kamurahan ti agama. Tah tinggal kitu nya. Datara ieu urang mah nya ngahaja-haja ngabatalan taranya. Taranya. Boro-boro aya batur eueuh batur ge kan teu wani urang mah nya. Litamayali yatamayyaza alfitrul mubah an goiri pangna kudu diniatan teh pikeun ngabedakeun mana buka anu dimeunangkeun jeung mana buka anu teu dimeunangkeun. Ada ari teu dimeunangkeun mah urang teu ka mana-mana tuluy di imah teh ieu mah kamurahan ti Allah moal nya ngareteg kitu lagi ngobrol kitu lagi moal urang ge da urang ge dina hate mah apal ieu mah salah ieu mah bener apal gitu sanajan dipaksa-paksa dahar ti barang ieu mah bener anger we nah hate mah salah gitu. Titik ngan pedah sanajan ieu nu kabeh meunang ngabatalan dina bulan puasa tetap wayajibu alaihim al-qada'u tetep ieu nu kabeh wajib ngodoan. Iraha ngodoanana iraha we nu penting lain dina poe anu diharamkeun puasa jeung can nepi ka Ramadan hareup nya. Puasa nu diharamkeun teh hiji Syawal tuluy mana deui tanggal 10 haji 11 12 13 nya eta nu diharamkeun. Sa'ban ti pertengahan kaditu eta mah makruh nya sanes haram mangga di dinya oge ngan kabina-bina nya isuk rek puasa aduh boga kodoanan ayeuna batur mamarungahan urang mah puasa asa moal gewe ajlokeun kana Sawal hareup paling oge kitu nya. Wajib kodo ai inda zawali a'dzarihim ari saena mah langsungnya berarti tanggal 2 Syawal tadi dinya setar ngodoan teh
cenah keur memujihna silaturahmi ka ditu ka dieu piraku di subuhan sagala aya puasa eta pan gogodana ya 10 poe tos lebaran makan dahareun loba keneh anjang-anjangan ka batur panguncitkeun hayam panguncitkeun entong ieu lamun puasa rugi juga teu milu dahar ya beres teh bulan Syawal bulan Hapit anger teu purun bulan haji teu purun terus teu purun geus nepi ka arwah nya teu purun keneh wae nya ngan lamun teh mah labas teh kumaha bulan puasa ayeuna boga kodoaneun encan ge di kodoan geus tepung deui jeung puasa anu hareup anu sabadana maka ngodoanana ditambahan ku pidyah saemud teh tadi tanya tambahan saemud ari saemud teh aya nu nyebat 6 on aya nu 8 on bade dijijikeun sakilo mangga mempengker loba peas 6 on urang mah biasa ning ari kanu peribadahan nyokot saeutik nya 6 on mangga ya kumaha cenah bulan naon Syawal hareup ge can kakodoan keneh tepung deui jeung puasa nu itu 2 mud berarti tambahna geus 5 kali puasa can kakodoan keneh berarti tambahna 5 mud nya leuheung mun teu kaburu maot nya 5 mud teh lamun 5 tahun puasa na hiji kodoaneunana ieu head 15 poe nya 15 kali 5 pan lumayan tah 10 kali 5 50 5 kali 10 kali genep 60 5 kali genep 30 berarti 80 naon ieu 80 mud nya aduh teh asal lebarnya menang gacong ge teh sakitu kumaha kieu baheula mah da teu hafal sugan teh teu ditambahan ku pidyah wayahna nya ari boga mah baheula mangkani nu kodoaneun teh 15 poe tuluy ayeuna geus 20 tahun can di kodoan-kodoan betul berarti tina sapoe tambahna 20 mud nya 15 kali 20 wayahna wajib dibayarnya lamun gaduh ari henteu mah nya kewean tos sandugi ka gaduh titik wayajibu tabu sabaraha ieu 4 batilu 5 tilu berarti can jam 7 nya teraskeun salit deui atuh wallahu a'lam bissawab rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku